Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng simkuring Cing Adnan salaku tukang ngadongeng dina ieu gelaran dongeng Sunda Mang Sobri anu nincak kana bagian ka-23 para mitra. Nanging sateu acana urang ngawitan simkuring ngaturkeun nuhun ka para mitra kaum dangu anu kantos subscribe, like, sareng komen oge malihan kantos kersa ngabagikeun ieu dongeng rekan enggal simkuring dina judul Mang Sobri. Pamugi Allah Subhanahu wa taala tiasa ngawales kana kasadaya kalayan kasayanana. Sareng tekirang-kirang nyuhun dihapunten oge kangge simkuring manawi kirang merenah dina mawakeun ieu dongeng. Sok paribasana loba undak usuk bahasa anu teu acan leres. Atanapi sok aya oge nyebatkeun kasamianana boh dina nami tempat gelar sareng sajabina. Numawi da ieu mah ngan saukur carita fiksi nya para mitra. Nyaeta etang-etang hiburan kangge maturan sepi dina wayahna urang istirahat. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan wae ieu dongeng kalawan jejer carios Mang Sobri dina bagean ka-23. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, sakumaha anu kantos diterangkeun dina nyatana Nyi Lastri teh ngabuang sikap dina kadongkapanana tamu ti lembur selong anu bade ngalamar ka anjeunna. Para mitra ngajantenkeun singkat carita anu sedih jeung asa kumaha pikeun kaluargi Bah Carwita anu ngaraos ditampik dina nepikeun panganteur anak anu bogoh ka Nyi Lastri. Nangingnya memang kasipatanana wajar mun dina nyatana kahirupan aya sok sakapeung ngerasa gagal jeung labuh tina tujuan. Maklum cara lalampahan nu kasorang ku sakabeh jalma. Duh anaking, hapunten amat dipisan daya jeung upaya dara jeung subaha dina nyatana ngarojong panganter kahayang kanu jadi anak. Nanging naon kedah nu diucap kasep. Memang segala hal kantos katawis ku sadayana oge. Wajar jeung memang sifat ngarah kahirupan aya paribasa gagalna. Sing pamugi weh kasep tong janten leutik hati dina kanyataan ieu nu ditampik ku cara urang ngalamar ka Nyi Lastri. Sabab dadunya teh masih keneh ngampar panginten. Jeung pangintenna anu langkung cocok pikeun jodoh salira anaking. Teu sawios ama. Panginten tuang putra ge moal janten penduk adung luhur ku nerima ieu kanyataan. Sadar jeung memang nerima sabab sagalana kantos disiapkeun ku kiwet dengan kasadaran nu pamugi oge nu geulis kenying nuhade. Anu mungguhing dina cara sayaktos nanu janten katetepan ti pangeran salaku nu ngawasaan sagalana. Mangga atuh ama, pami kitu mah urang pamit we wangsuli. Bral dicarioskeun harita teh kaluargi Bah Carwita mah mulih deui para mitra. Rumaos dan naon anu dipimaksadna teh kantos nimukeun kana pungkaseunana anu ditampik ku Nyi Lastri. Mitra kaum dangu, dikocapkeun di hiji peuting. Kiwari Masarbini asa ambek tina sagala hal anu nyieun kagagalan tina sadaya pamaksadanana para mitra. Nyaeta ku banget hayang milari carana hirup ku ngarambat di awi subur. Anu ngandung hartos palai numpang kabunga ku cara bisa melakeun anak. Nyaeta kenging jodoh jeung jelema anu beunghar. Nanging dasarna memang salami ieu teu pisan kalaksana
Sabab Nyi Lastri ku keukeuh milakat cinta ka Mang Sobri sok sanaos tos sataun leuwih ditinggalkeun ku Mang Sobri oge. Pedahna kitu teu aya sanes Nyi Lastri teh ngaraos teu sawajarna kasalahan sapinuhna dilakukeun ku Mang Sobri dina angkatna oge. Anging teu sanes pedah cara indungna nu kabangetan ngusir jeung ngahina beak bersih ka Mang Sobri. Dina kaayaan bada Isa harita kaleresan sakaluargi Bah Khohir nuju ngempel sasarengan dina hiji rohangan tamu anu memang salaresna nuju dina kaayaan anu sabagja dikempelkeun pedah Masar Bini nu palai ngomong ka Nyi Lastri para mitra. Lastri anak emak, tos sataun leuwih Sobri teh ninggalkeun Lastri. Bari dugi kiwari taya pisan taya bejana oge. Duka eta mangaliwati sakabe jelma anu liwat atanapi anu sanesna teu aya geuning geulis. Ngan emak teh beuki ka dieu ngaraos hariwang wae ka Lastri anu keukeuh neuneun rasa cinta ka si Sobri. Padahal mun nya Sobri teh aya niat haderek bener deui mah moal atuh ku sategana teu pisan mere beja ka Lastri. Anu mana dina ieu mangucap teh palai sakali deui supados didangukeun ku Lastri. Nyaeta supados dianggeusan kalapuran rasa teh kasih Sobri neng. Sabab dunya teh da teu saleutik daun kelor nu istuning lega jeung loba pilihaneun anu pantes kangge Lastri. Kocap Masar Bini dina kiwari bari cobi mere pangarah ka Nyi Lastri anu memang nuju tungkul ku pinuh beban jeung pikiran para mitra. Neng Lastri anak abah, di dieu abah salah kurama. Teu bisa abah oge ngaleuwihan rasa jeung parasaanana Lastri anu kiwari nuju karandapan. Nanging abah mah sanes ku cicing pedah bodoh ka totoloyo angin sakantenan ieu mah dina ieu peuting oge kapaksa abah bakal negeskeun ka sadayana. Sabab abah teh teu bisa mun titah cicing wae dina salami ieu nu ngaraos janten rasa kabeban pikeun Lastri oge. Ku kituna ieu dihususkeun ka nini, cing atuh ni ulah teuing-teuing maksakeun diri ku keukeuh rek ngajodohkeun anak di dinya teh ka saha wae anu penting beunghar. Sabab lain beja, lain cek dongeng yen istuning geuningan ge teu saeutik jelema nu teu kakirangan harta jeung banda teh tapi tetep dibejakeun bisa pepegatan. Anu hartosna yen salaresna harta jeung tahta teh teu jaminan kangge urang sadaya pikeun ngengingkeun kasenengan batin sakabehna jalma. Panginten kangge nini mah seneng, tapi kangge Lastri mah acan tahangtos eta teh ni. Bah Khohir dina saprakna asa ngabeja ku cara nu teu biasa. Sikapna ngadadak wani teu sapertos biasana para mitra. Nyanggakeun pangwaraha hade ka istrina anu janten juklak cukang masalah dina ieu kahirupan Nyi Lastri. Kela. Ieu teh janten aki teh nyalahkeun sagalana ka urang dina perkawis ieu kajadian kana rumah tangga Lastri jeung Sobri. Asana naonan? Indung mah keur ngomong bener ka anak da moal pisan batur nu rek ngomongan lamun lain indungna. Ieu malah ujug-ujug nyamber ka urang ku sagala keukeuh rek ngajodohkeun itu jeung ieu. Ye barina ge moal nya urang ge wantun ngajodohkeun mun si Sobri aya datangna deui mah barina ge ki moal. Jeung paling enteuna oge datang teh ulah ku saukur datang saayana siga asalna. Paling ente naon kapeurih anu ditampi ku si Sobri kana cara urang anu geus moyok jeung sajabina kedah bisa dibuktoskeun ku cara nyata. Dijadikeun panangen kasumangetan dina ngawujudkeun kabisa dirina. Ceuk kasarna mah ngabuktikeun yen manehna teh bisa. Dicokot saring hikmah hadena supados ngawangun kangge dirina. Ulah lain anggapanana atuh. Masar Bini ku cekatan pinter ngawulak-walikeun omongan nu memang neangan bener nu teu pisan hayang disalahkeun para mitra. Cara kaumumanana dina pawayangan lir ibarat dorna nu nuju ngadu domba.
emma sanes Lastri tengartos atanapi teu nyaah kanu jadi indung. Anu memang salaresna mika hoyong kabagjaan kalawan kengingna anak. Nanging da Lastri oge panginten gaduha kangge milih naon anu minurut Lastri sae sareng nolak naon anu rupihal nu sakinten numutkeun Lastri teu kedah dilabrak mah. Sanes kunyingkah kana kahayang emma atanapi mantun karep nyalira Lastri teh. Da istuning dina kaayaan ieu kedah nama emma oge ngartos kana raraosan Lastri. Anu teu nemu kana patengahan hirup mah nyaeta butuh panetegan. Dupi da kumaha oge Lastri teh manusa anu ngagaduhan rasa jeung parasaan. Nu dina hal ieu istuning Lastri masih gaduh kene rasa kacinta nu sagemblengna ka salaki Lastri mah. Sok sanaos dugi kiwari teu acan aya kabarna nuju di mana sareng kumaha kaayaanna Kang Sobri. Nanging Lastri istuning satuhu satia ka anjeunna sabab kacinta Lastri teh lahir tina bubungah ati ti kembang sanubari anu panghalus-halusna mah. Nyi Lastri ngocapkeun parasaanana para mitra dina peuting ieu nu kairing ramena jangkrik di luar imah. Memang peuting teh rada jempling dina kaayaan kiwari jeung jagatna katawis ungkep siga-siga nu bade turuna hujan. Lastri anak emak, lain zamana deui geulis urang teh paeh ku perkawis cinta. Lain warnana deui urang teh ragrag lumpuh paninggalan ku peurah motahna cinta. Lain zamana neng, ayeuna mah zaman kudu kuat, modern, sing saha kuat dunya eta nu bakal tapak bagea. Sing saha nu kuat sabar sok ngan saukur jadi poyokan jeung cacian anu baroga kakuasaan geuning geulis. Lain beja da memang nyata, lain oge bohong, jeung kitu da memang leresna. Ananging ieu mah mak teh memang balik deui. Istuning teu sabijil beas oge boga niat rek ngorbankeun Lastri sanes. Iwal ti hayang ningali Lastri teh bagea kawas nu sejen. Sabab kapinyarina emak Lastri sok janten bahan omongan ti batur-batur sok disaurkeun geulis-geulis teh meunangkeun salaki nu teu ecreug. Bujeng rek bisa meuli imah, meulikeun kongkorong, meulikeun padaringan beas ge teu sanggup-sanggup acan si Sobri mah. Cing ayeuna mun Lastri janten emak, kumaha perasaan emak neng? Kumaha rasana indung anu ngandung 8 sasih lamina dibabawa bulak tuning ku beuteung gede siga mamawa dog-dog bari jeung nyeri tapi disabaran ku nikreuh pangabutuh jeung bapa maneh kapungkur. Sok cobi rasakeun ku Lastri. Mun panas urang geuning kapanasan, mun hujan oge kahujanan. Sabab nasib ngan saukur disebatkeun janten tukang kuli di sawah batur emak harita teh. Nu matakna baheula meredi sajeroning hate menta ka pangeran supados dilahirkeun ieu jabang bayi teh pinuh ku sagala kabeungharan tina kaalusan. Alus rupa langsar gangsar jeung rejekina teras lahir maneh we harita teh di sasih 3 tanggal 1 poe Kemis. Tah indung teh anu sakitu banget nyaahna teh teu ngarepkeun Lastri janten kieu ayana iwal ti sabalikna geulis nyaeta palai Lastri teh bagea. Masar bini sapolosna ngucapkeun kahayang hate ku nyarita pinuh carita. Nu istuning palai-palai katampi lebet kahayang anjeunna ka Nyi Lastri anu janten anakna teh para mitra. Nini Abah oge ngartos kadinya nama. Ngartos oge karena naon anu dipimaksad ku Nini salaku indung. Nanging Nini oge kedah sadar istuning dina wates ieu teh pan aya oge ramana nyaeta kuring. Anu sami ngaran bapa ka anak teu kaukur ku cara naon oge pikeun ngabanding-bandingkeun rasa kanyaahna jeung kadeudeuhna kanu jadi anak. Senengna susahna naon anu dirasa ku anak tangtos ngaraksuk ngajadi hiji jeung jiwa urang sadaya salaku kolotna ni. Ananging dina ieu lampah kiwari mah urang oge ulah nepi ka ngajadikeun keukeuh diri teh kudu we ngorbankeun kanu jadi anak. Sabab anak urang geus sawawa oge. Geus lain caritana kolot kedah nyiapkeun acuk mun anjeunna parantos mandi.
Kolot kedah nuduhkeun ka mana kamar mandi mun cara anjeunna bade kacai. Anging tisa ukur ngangon dina ngaping cara dirina anu geus boga hak mawa kaprihatinan diri kana sajatina diri dewekna. Teu sanes ngan kagungan hak urang teh dina silih wasiatan kana sabar jeung bener. Mun salah urang geingkeun supados bener. Mun bener urang iringan supados ulah sasar lampah lengkah kuking kilawan owah jeung gingsir. Teu kaasup ku cara karepna sapertos ninik ieu anu kedah jeung teu bisa nolak yen Lastri teh kedah we ngiringan kana kahayang nini. Kocap Bah Khohir tandes ka Mas Sarbini nu memang leres dina kaayaan ieu memang geus sakedahna ulah ngantep kana karepna Mas Sarbini para mitra. Ya Aki panginten moal ngarasa kumaha rasa hate indung ka anak sabab lalaki jeung istri teu bisa disarwakeun kana manah rasa mah. Iwal naon rasa urang pasti bakal kapirasa ku Lastri da sami-sami istri. Tapi benten ku Aki mah, da Aki mah ukur bapa teu ngaraos kumaha nyerina ngandung. Nepi ka disebat indung teh. Ngan saukur bapa nanggung kacumponan bin jeung binti dunya nalikana putra putri nu bakal lahir ti beuteung indung. Mas Sarbini asa ngadadak ambek dina katenangan Bah Khohir anu di rumasa nyarek kana karep hatena. Nanging Bah Khohir ku teu cicing oge istuning langsung nembalan kana pangucap ti Mas Sarbini teh para mitra. Atuh pamini ini laras ngaraos yen sasamina istri tiasa ngaraosan kana manah rumasa mah. Panginten ini oge bisa sami ngaraoskeun naon anu dirasa ku Lastri ayeuna pami kitu mah ni. Tapi mana geuning buktosna nini teh? Istuning nini mah teu pisan ngabuktoskeun ucapan nini tadi salami ieu malah jelas-jelas nini teh keukeuh we. Mawa rasa mana sorangan ku cobi ngorbankeun rasa mana Lastri didanget kieu hari geuning. Bah Khohir cekat jeung cekap ngawalikeun omongan Mas Sarbini nu teu bisa disinglar dina nyatana ku Mas Sarbini para mitra. Kaweruh jeung paneges ti Bah Khohir asa ngajantenkeun welan bulan papadangan dina ieu peuting anu kasaksen ku Nyi Lastri anu nuju kempel sasarengan. Atos ma, Abah, Lastri hoyong di peuting ieu ulah aya nu salah paham tina karep mawa maksad ti salah sahiji pikeun sarerea. Istuning dina peuting ieu Lastri hampura ka ma hampura Lastri. Nepi ka munggahna sagara jeung longsorna Gunung Bulang iraha oge Lastri moal bakal bisa narima ka sasaha wae lalakina ma. Iwal ti salaki Lastri sorangan Mang Sobri jenenganana. Pamugi dina ieu kocap sumpahna Lastri teh tiasa janten pangarti anu mutlak ka emak pikeun kahareupna. Nyi Lastri tur muru ka kamar para mitra nutup jeung nulakan panto kurasahan teh anu gudawang panjang. Bah Khohir jeung Mas Sarbini asa katiban apes ku ambek anakna. Jeung oge Mas Sarbini anu istuning ngadangu panegesan ti Nyi Lastri teh asa gugur teu mawa untung kana naon usaha salami ieu. Atuh anjeunna teh miang asup ka kamar kumaha rasa nu geus teu bisa diobah-obah ku teu daya jeung upaya dina kanyataanana. Anu tungtungna asa niba karasa nyerah jeung pasrah meureun kudu miskin kana sibanana dina cara kahirupanana. Kitu para mitra dina kaayaanana.